marik heula nyaritakeun kaayaan di Kurut Ruruntahan Karaton Siluman Munding. Harita ketempo Prabu Gandawisesa keluntang lantung teu puguh laku. Pikiranna bener-bener kacau lantaran aya bae masalah di eta karajaan. Keur bingung-bingung lah kitu kadenge palebe anu masih kene aya di dinya cumarita. Nuhun kaulanan Kanjeng Gusti Prabu Gandawisesa Raja Siluman Munding anu panggagahna. Cek palebe ngomongna teu kebat lantaran langsung bae dibentak ku Prabu Gandawisesa. Aya naon sia? Kaanggeus sia ari ngomong teh. Nyaho sia lain aing teh keur bari ngomong kieu. Goblok sia. Cek Prabu Gandawisesa bari malotot. Atuh palebe teh langsung bae mulungkut deui. Susumohon sisim abdi aya pamundut Kanjeng Gusti. Abdi nyuhunkeun dibebaskeun. Cek palebe. Prabu Gandawisesa mencerong ka palebe. Jadi sia teh hayang dibebaskeun ku kaula manusia. Sumohon kapan abdi teh tos gaduh jasa masih antarang naon kalemahan manusia anu tos ngaruksak nagara Siluman Munding. Cek palebe. Prabu Gandawisesa unggut-unggutan bari beungeutna daria mencong ka palebe. Bener, bener. Anjeun memang geus boga jasa gede ka kaula. Anjeun ayeuna ku kaula rek dibere panghargaan. Atuh ngadenge kitu palebe meuni bungah pisan. Da cenah rek dibere panghargaan. Cek pikirna salian maena bakal dibebaskeun ti alam Siluman Munding teh, meureun maena oge bakal meunang hadiah ti Prabu Gandawisesa. Kitu cek pikiran palebe. Hatur nuhun Kanjeng Prabu Gandawisesa Raja Munding anu panggagahna. Sim abdi ngareos bingah pisan. Tembal palebe. Halus berarti lamun kitu anjeun nerimakeun kana panghargaan ti kaula. Tangtos Kanjeng Prabu. Tangtos abdi bakal nerimakeun pisan. Tembal palebe paramana katempo bungah pisan. Prabu Gandawisesa ngarelet ka Kirahong pok nyarita. Kira-kira naon panghargaan anu pantas jang ieu manusia aki lantaran maehna geus boga jasa gede ka kaula? Tanya Prabu Gandawisesa ka Kirahong. Samemeh ngajawab Kirahong katempo nyarege heula bari panonna mencerong ka palebe. Kirahong ngagerentos heula dina hatena. Eta manusia genjur geus meunang gawean aing ye. Ayeuna kasempatan aing bikin marik ngagawean manehna. Gerentos Kirahong. Kulantaran Kirahong can nembalan keneh pok Prabu Gandawisesa nanya deui. Ji, geuning kalah cicing atuh aki. Sok sebutkeun ka kaula, naon panghargaan anu pantes jeung eta manusia? Cek Prabu Gandawisesa deui. Sesemohon Kanjeng Gusti. Ieu aki teh keur ngemutan heula. Kinten-kinten naon panghargaan anu pantes ka eta manusia? Nya, maksudna mah supados saimbang sareng jasana kitu Kanjeng Prabu. Iya atuh sok. Ku aki pikiran, lantaran aki mah jeung eta manusia sabangsa. Sarua urang manusia. Tantuna aki bakal leuwih ngarti ka hayang bangsa manusia. Ya mohon, ayeuna kita tos aya mudan Kanjeng Gusti. Panghargaan anu pantas jang eta manusia. Tapi ku Kanjeng Gusti ayeuna kedah ditaros di heula. Nah eta manusia bakal nampi tante kana panghargaan di Kanjeng Gusti. Lamun moal nampi berarti teu kedah dipasihan panghargaan Kanjeng Gusti. Cek Kirahong. Heueuh aki, bener pisan aki. Bener pisan. Memang kudu ditanya di heula ku kaula. Cek Prabu Gandawisesa bari tuluy marik deui nanya ka palebe. Heh manusia, adika sakali deui ditanya ku kaula. Nah adika rek narima tah moal panghargaan ti kaula? Tanya Prabu Gandawisesa mani daria. Bari panonna mah mencerong seukeut ka palebe. Sumohon Kanjeng Gusti. Tangtos pisan sia abdi bakal nampi. Abdi bingah pisan Kanjeng Gusti. Tembal palebe. Paramana bungah pisan lantaran cek pikir maena mah anu ngaran panghargaan teh pasti hadiah atawa duit loba anu matak manehna bakal jadi jama beungar lamun geus aya di alam manusia. Ade jawaban ti palebe kitu Prabu Gandawisesa unggut-unggutan deui tuluy ngararet ka Kirahong. Rek narima cenah ki. Ayeuna ku aki sebutkeun naon panghargaan anu pantes jeung eta manusia. Ditanya kitu Kirahong tuluy ngadeuketan Prabu Gandawisesa. Satuluyna katempo harewasan. Prabu Gandawisesa unggut-unggutan tandaning satuju kana omongan Kirahong. Sanggeus kitu pok Prabu Gandawisesa nyarita ka palebe. Sakumaha anu diomongkeun tadi ku kaula? Andika geus boga jasa gede pisan ka kaula. Kulantaran kitu, eueuh deui panghargaan anu pantes bikin Andika. Salian Andika ku kaula diangkat jadi pajabat kaula. Tugas Andika nyadiakeun dahareun pikeun sakabeh prajurit jeung rakyat kaula.
cek Prabu Gandawisesa. Atuh ngadenge kitu palabe anu tadi geus ngarasa bungah teh jadi olok leuwas. Beuh, cilaka. Nu kieu mah lain penghargaan atuh ngaranna tapi nyiksa ka aing. Disangka teh aing bakal diberi hadiah bibungaheun. Aduh, nasib dasar siluman munding. Aya bae. Kerentes palbe bari begeutna katampo pias. Nempo palbe kalah ngahulang kitu, Prabu Gandawisesa melotot ambak. Nah sia kalah ngacedog manusia. Sia rek narimakeun tatu ke penghargaan ti kula. Lamun teu narimakeun beli penjara sia ku kula. Cek Prabu Gandawisesa deui bari melotot. Palbe beuki leuwas jeung sieun bae ngadenge kitu teh. Beuh, ieu mah mane pilieun. Aduh, aing kudu ngajawab kumaha ari geus kieu. Aduh, ampun. Kerentas palbe. Goblok sia, kalah ngajadog bae. Rek ditarimakeun moal sia. Tak mending di penjara sia ku aing. Hah? Jawab sia. Prabu Gandawisesa beuki molotot. Di sejen pihak akhirah mah kalah nyerengeh, sedangkeun palebena beuki ngayak-yak soa. Ngan keur kitu ujug-ujug kurunyung bae salah saurang prajurit siluman munding datang ngadep ka Prabu Gandawisesa beri laporan. Aya naon sia prajurit? Nah sia siga nu gempeur kitu sia. Tanya Prabu Gandawisesa ka prajurit anu kakarek datang. Daun kaulanan Kanjeng Prabu, sim abdi bade ngalaporkeun sadaya manusia anu dijieun tatapakan kalabur sadaya nun. Tembal eta prajurit. Nah bet bisa kitu sia. Naon bae sia gawena? Daun kaulanan Kanjeng Prabu, sim abdi oge teh terang naon sababna tiasa kajantanan kitu. Dasar goblok sia, teu bisa diandalkeun sia gawe teh. Prabu Gandawisesa melotot ambek, malah dampal leungeunna oge geus meber-meber bae rek dipake nampilin eta prajurit. Ngan keur kitu akhirah haung anu ditata diteucing bae teu ilu ngomong pok nyarita. Daun kaulanan Kanjeng Prabu, ari cek panganggut abdi mah pas aya kajadian anu ngalantarankeun kawurna sakur manusia. Cik, cobi ku Kanjeng Prabu dibilang bae, saya nama Kanjeng Prabu. Cek akhirah haung. Prabu Gandawisesa teu nembalan. Tapi tuluy bae manehna katempo neng jedag tanu, saterusna leungeunna diarahkeun ka hareup. Sapada harita ujug-ujug mucung hul hiji cahaya bentuk segi opat. Dina eta cahaya katempo permaisuri anu keur ngawujud Neng Heni teh keur tararung ngalawan dua Neng Heni memalihan sajena. Anu si horeng nyaeta Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Ganda Laratea. Atuh kaayaan di eta tempat tarungna jadi katempo mata ketir, tanu inggeung jeung kadenge sora anu pating cileukur. Lantaran diaduna kekuatan tilu siluman teh. Akibatna jalma-jalma anu geus dientep dijieun tatapakan teh jadi leupasan. Kabehana terus kalabur. Kasuk Baju Manta, Bilebe jeung Haji Rodi anu samemehna kapieuhan oge geus sadar tuluy ilu kabur. Atuh tempo kajadian kitu Prabu Gandawisesa meuni ambek kakerot. Kurang ajar, dasar anak ting indung teh sarua bae goblokna. Lain ewak musuh, ieu mah kalah tarung sapada dulur. Cek Prabu Gandawisesa bari leungeunna meureup ti perekat. Red Prabu Gandawisesa ngaret ka prajurit anu keur aya di hareupeunna. Pok maena ngomong, sia prajurit, sia ulah ngajadog bae goblok. Kewa sia ajak we dia balad. Tarewak deui eta manusia anu geus kalabur. Cek Prabu Gandawisesa mere parentah bari jeung papolotot. Naon kaulanan Kanjeng Gusti, hapunten nu kasuhun. Sebagian ti dia balad urang kalalaparan Kanjeng Gusti. Lantaran dahareunna ti nagar urang saepeun. Kurang ajar sia. Kaula teh hayang nyaos sia. Pokona kabeh ulah aya cicing. Ayeuna keua tewak sakur manusia anu nyoba kabur. Lamun teu disiksa sia kabehan ku aing. Cek Prabu Gandawisesa embung ngadenge alasan. Atuh ari geus ngadenge kitu mah daek teu daek eta prajurit teh kudu nurut kana parentah rajana. Cedok nyembah. Tuluy mahena indit ninggalkeun eta tempat. Ari Prabu Gandawisesa masih keneh katempo ti paperkat ambak.
Ayeuna orang saturkeun heula para prajurit Siluman Munding anu meunang parentah ti Prabu Gandawsesa pikeun newak deui sakabeh manusia anu kalebur teh. Katempo para prajurit teh kedalumpatan udag-udag jalma anu geus pating suliwer kalabur teu puguh anu dijugjug. Malah sabagian ti eta prajurit aya oge nu katempo narunggang kuda ngobrol-ngobrol jalma anu kalabur bari pating corowok. Atuh jalma-jalma anu kalabur teh meni katempo sasa. Malah sabagian mah aya nu geus katarewak deui. Tapi keur kitu ujug-ujug brug ti luhur jamantara raragragan jukut prak prik pruk meni lir hujan bae. Atuh para prajurit siluman anu keur kalaparan teh tangtuna mah kalah ngadon parabut jukut. Paheula-heula belang dahar meni pahibut ngan ngandak sakedeung para prajurit Siluman Munding anu keur parabut tahan teh ujug-ujug pating carungkel bari pating ceredit sakujur awakna ujug-ujug rarobah jadi bariru. Kaayaan di dinya tangtuna bae jadi galempar. Keur kitu ger kadenge anu sorak meni eak-eakan. Diunggal madhab katempo para prajurit Siluman Orai geus marucungul. Si horeng jukut anu didahar ku para prajurit Siluman Munding teh mangrupakeun jukut anu dibawa ku Siluman Orai jeung geus dieusian ku Purah Orai teh. Sora prajurit Orai kadenge deui surak eak-eakan. Keur kitu cai Ratu Banawati jeung si Karyadi ujug-ujug muncul di eta tempat. Kadenge Ratu Banawati mare parentah ka sakabeh wadia balad Siluman Orai. Heh, sakabeh wadia balad kaula. Geura taliku ngata para Siluman Munding. Ulah sampai anu lepas deui. Cek Ratu Banawati mare parentah. Sumangga kaula nuhun tembal para prajurit Orai. Geus kitu mah para prajurit anak buah Ratu Banawati anu mangrupakeun Orai keuyeub kuya jeung sajabana marewak para Siluman Munding anu geus teu walakaya. Kabeh prajurit Siluman Munding teh ditaralikung ngagunakeun tali gaib anu mangrupakeun cahaya. Sanggeus beres, salah seorang prajurit Orai ngadep deui ka Ratu Banawati. Nun kaula nun Kanjeng Ratu, sadaya parentah ku sim abdi tos dilaksanakeun. Ayeuna sim abdi sadaya siap narima parentah deui. Cek eta prajurit bari cedok nyembah. Ratu Banawati ngarenet ka si Karyadi. Si Karyadi ngarti. Gusti Ratu, manawi abdi nyuhunkeun bantosan kanggo ngabebaskeun sadaya bangsa manusia anu ditawan di nagara Siluman. Cek si Karyadi. Ratu Banawati ungut-ungutan. Mangga juragan Karyadi. Kuring bade marentahkeun ka sadaya prajurit pikeun ngabebaskeun sakabeh bangsa manusia anu aya di dieu. Tembal Ratu Banawati bari tuluy malih ka prajurit anak buahna. Heh, sakabeh prajurit wadi wabalat kaula. Geura barebaskeun sakabeh manusia anu ditawan di nagara. Alantirkeun ku aran di kakabehan ka alam manusia. Kade poho bawa oge para tawaran Siluman Munding. Keun urusan ngabebaskeun anak kaula mah bagian kaula jeung juragan Karyadi. Sok geura laksanakeun ayeuna keneh. Cek Ratu Banawati deui ka anak buahna. Sumangga kaulanan Kanjeng Ratu, sumangga. Tembal para prajurit Siluman Orai. Satulina sakabeh prajurit Orai ngaleungit di eta tempat. Kitu deui para Siluman Munding anu geus jadi tawanan oge kabawa leungit. Teulilah kadenge sora angin anu glebug tarik pisan. Mending ngaguruh awor jeung sora-sora jalma anu pating koceak parentah tulung. Si horeng sora jalma-jalma anu pating jarwi teh nyaeta sora-sora jalma anu kahibarkeun ku angin ciciptaan para Siluman Orai. Kabehana kahalibarkeun balik deui ka alam manusia. Kaasup oge Haji Rodi, Bilebe jeung Mbah Cumanta. Sanggeus para prajurit Siluman Orai aringit bari mawa tawanan jeung mabebaskeun manusia mah, Ratu Banawati jeung si Karyadi terus lumapah deui rek muru ka karaton Siluman Munding. Anu maksudna rek newak Prabu Gandawsesa jeung ngabebaskeun Putri Kulak Emas jeung Putri Kulak Dharma. Tapi di perjalanan ujug-ujug Putri Kulak Emas mucunghul bari memanggul Putri Kulak Dharma anu keur kabiuhan. "Kanjeng Ibu," cek Putri Kulak Emas basa mimiti mucunghul. Ratu Banawati luas tapi sekaligus bunga. "Anaking, syukur anaking salamet. Tapi kumaha carana hidup bisa salamet?" Cek Ratu Banawati. Putri Kulak Emas tuluy nyaritakeun yen manehna bisa asup ka nagara Siluman Munding ku cara tarung ngalawan Patih Kalajugang. Tapi ayeuna Patih Kalajugang geus eleh, tuluy kabur duka ka mana. Saterusna Putri Kulak Emas nyusup ka karaton. Si horeng di karaton aya Putri Kulak Dharma anu keur dikurung. Terus nama dibebaskeun ku manehna. Tah kitu carios nama Kanjeng Ibu, cek Putri Kulak Emas mungkas caritana. Nya, syukur atuh. Nya jig ayeuna mah hidup keur mulang ti heula. Lantaran Putri Kulak Dharma kudu gua tiubaran.
bawa tabib ke karaton. Ibu masih kena aya urusan. Rek tewak heula Raja Siluman Munding, cek Ratu Banawati. Oh sumuhun atuh Kanjeng Ibu. Ayeuna mumpun di nagara Siluman Munding nuju dina kaayaan kacau Kanjeng Ibu. Pasti raja teh gampang ditewak. Tapi masih kitu ge sing atas bae Kanjeng Ibu. Nya atuh hiji geuwat, hidup ge sing hati-hati Nyimas, cek Ratu Banawati. Ari geus kitu mah cedok putri kula emas nyembah ka Ratu Banawati tulilas ngaleungit. Sanggeus putri kula emas ngaleungit, Ratu Banawati jeung si Karyadi neruskeun deui lalampahanan. Sampai di hiji tempat nu sejen, kadenge sora anu pating cilegur. Ratu Banawati kaget ngajak si Karyadi eureun heula. Juragan Karyadi, karengeun aku kuring mah siga anu keur tarung tah. Mohon Gusti Ratu, katawis nama di paling itu tuh di paling itu. Tembal si Karyadi bari nunjuk ka salah sahiji arah. Ratu Banawati unggek tuluy mencrong ka palebah tempat anu ditunjuk ku si Karyadi. Breh katempo aya nu keur tarung tiluan. Si horeng nu keur tarung teh permaisuri Siluman Munding ngalawan Nyimas Ganda Asih anakna jeung Nyimas Gandalara. Anu harita katempo keneh dina wujud Neng Heni. Atuh si Karyadi anu nempo oge nu keur tarung mani kaget. Alohok, kumanehna kabayang deui basa keur aya di alam anu sakeneh pernah mikah hayang ka Neng Heni. Geuning kitu mah Neng Heni Kanjeng Ratu. Salembur salam sing kuring. Nah bet aya 3. Terus eta make tarung sagala di kunaon nya? Cek si Karyadi bari panonna mah terus mancrong ka Neng Heni mamalihan anu masih keneh keur tararung. Juragan Karyadi mah kasamaran tinggal. Ye, geura tingali saha anu sabenerna maranehna teh. Cek Ratu Banawati bari tuluy ngagerakeun leungeunna diarahkeun ka tilu Neng Heni mamalihan teh. Katempo tina leungeun Ratu Banawati kaluar cahaya kayas terus nyamber kana awak tilu Neng Heni mamalihan anu keur tararung keneh. Cilegur, kadenge sora anu ngajelegur tarik pisan. Permaisuri Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Gandalara anu ngawujud Neng Heni mamalihan mabeng sabada harita. Tuluy gubrag pating galubrag. Tolong, ampun, tobat. Cek Permaisuri Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Gandalara. Kabehana katempo pating jerungkel. Tuluy rarobah deui wujudna kana wujud aslina masing-masing. Tiluanana oge katempo teu empes-empes teu walakaya. Si Karyadi anu nempo kajadian eta kaget. Oh, si horeng teh Siluman Munding geuning Kanjeng Ratu. Tapi kunaon maranehna mirupakeun Neng Heni nya? Cek si Karyadi. Laras juragan Karyadi, memang tiluanana ge Siluman Munding. Tapi ari kunaon maranehna mirupakeun saorang istri anu salembur sareng juragan Karyadi mah duka. Kuring teh apa? Si Karyadi unggut-unggutan. Terus bade dikumahakeun eta Siluman Munding teh Kanjeng Ratu. Urang hukum. Urang cuang bawa ka nagara Siluman Orai. Keun ku kuring rek jadikeun tawanan. Cek Ratu Banawati. Ratu Banawati tuluy ngagerakeun deui leungeunna. Kaluar deui sinar tina dampal leungeun Ratu Banawati. Eta sinar tuluy meulit meungkeut kana awak Permaisuri Siluman Munding, Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Gandalara. Kabehana siga anu ditalikung. Satuluyna Ratu Banawati ngagerakeun deui leungeunna sakali deui diarahkeun deui ka Siluman Munding anu 3. Kalayang Permaisuri Siluman Munding yang Nyimas Ganda Asih katut Nyimas Gandalara ngalayang terus les ngaleungit teuing ka mana. Hayu juragan Karyadi. Ayeuna giliran urang nyangkalak Prabu Ganda Sesa Raja Siluman Mundingna. Cek Ratu Banawati ngajak ka si Karyadi ini teuing. Si Karyadi unggek tuluy duanan ari di teuing ninggalkeun eta tempat. Cek urang tunda heula. Malik deui heula nyaritakeun kaayaan di kurut runtuhna karaton Siluman Munding. Prabu Ganda Sesa kaget deui meunang laporan ti saurang prajurit telik Sandina yen nagarana geus diserang ku pasukan Siluman Orai. Malah loba prajurit Siluman Munding anu geus ditewak dibawa ka nagara Siluman Orai. Urang ajar. Da aya bae masalah teh. Masalah anu hiji oge jadi beres. Cek Prabu Ganda Sesa bari sukuna teh nyerang. Saterasna naon anu kudu dilakukeun ku urang Kanjeng Prabu. Ayeuna Ratu Banawati sareng pasukana nuju rumampah ka dieu. Malah sadaya manusia ada janten tawanan oge. Terus dibebaskeun ku manaehna. Cek eta prajurit anu mere laporan. Prabu Ganda Sesa ngaulang tuluret ngareret ka palebah Aki Rahong anu tadi keur nangtung. Tapi si horeng Aki Rahongna geus eueuh.
Meureun manehna mah kabur ti heula basa ngadenge aya siluman orai anu ngarugrug kana antara siluman munding teh. Atuh Prabu Ganda Wisesa teh meni ambak pisan. Ya aki-aki geus botan goblok teh. Kalah ngadol kabur ti heula, ai ditinggalkeun sorangan. Cek Prabu Ganda Wisesa, bari tuluy bae manehna oge les bae ngaleungit tuluy kabur. Atuh nempo rajana geus kabur mah prajurit anu tadi mere laporan oge akhirna mah ilu kabur. Tinggal palebe sorangan anu masih kena aya di dinya. Katampo palebe teh culang cileung bangun ku sieun jeung tiludeung. Aduh, ari geus kieu aing kudu kumaha? Kumaha aing balik ka alam manusa? Cek palebe ngomong sorangan, bari tuluy ngading dieu ceurik siga bolon. Kan untungna teu lila kurunyung Ratu Banawati jeung si Karyadi mucung hul di tempat. Duarana kaget nampo aya palebe anu keur ceurik ngading dieu sorangan. Saha anjeun manusa? Kunaon aya di dieu? Ratu Banawati tumanya ka palebe. Palebe anu keur ceurik bari tungkul teh tuluy cengkat launan. Barang breh di hareupeun manehna aya saurang awewe geulis anu keur nangtung jeung si Karyadi. Palebe mani bunga. Jang Karyadi, tulungan kuring, ieu kuring palebe. Cek palebe. Ratu Banawati ngalieu ka si Karyadi. Juragan Karyadi tepang sareng manusa? Tanya Ratu Banawati. Ari tina reumina mah katawisna mah sami urang lembur Cipulus Kanjeng Ratu, salembur sareng Sim Abdi. Mung Abdi masih ham-ham, bilih salasna mah anjeunna teh siluman munding anu ngadanu ngawujud jantan palebe. Tembah si Karyadi. Sing demina ge mah kuring palebe jang Karyadi. Sing percaya ka kuring, kuring mah lain siluman munding. Kuring aya di dieu lantaran ditewak ku siluman munding. Cek palebe. Laras sekarasan kuring mah juragan Karyadi. Eta mah laras manusa. Ratu Banawati nguatkeun omongan palebe. Hapunten Kanjeng Ratu. Sim Abdi mah can patos yakin. Sim Abdi nyuhunkeun bidi, bade ngayakinkeun heula raras tanteu ieu teh palebe nu asli. Sok atuh terangkeun juragan Karyadi, pilih bade diyakinkeun heula mah. Kan kumaha cara ngayakinkeunna? Geus teu kudu diyakinkeun sagala atuh jang Karyadi. Ieu mah kuring palebe. Cek palebe ngomong deui. Di teu bisa kitu palebe. Sagalana kudu dibuktikeun heula. Lantaran tadi can lila kuring jeung Gusti Ratu manggihan Neng Heni. Si horeng teh Neng Heni mamalihan anu malah sabenerna mah siluman munding geuning. Nya atuh sok geura yakinkeun jang Karyadi. Da ieu mah kuring. Cek palebe sedengkeun Ratu Banawati ngan saukur cicing. Hari si Karyadina teu loba ngomong malah rurat reret siga aya nu diteangan. Teu jauh ti manehna kabeneran aya popongkol anu gedena sagede bitis. Kot eta popongkol teh dicokot ku si Karyadi. Terus geus teu loba ngomong deui habek. Eta popongkol teh dibabokeun kana tarang palebe. Atuh ku palebe karasa meni ngaburinya. Aduh ampun, aya kuring ka dibabuk jang Karyadi. Cek palebe ngagoak. Nampuk itu si Karyadi kalah nyarengeh. Hampura palebe, hampura. Kuring mah ngasa ukur ngayakinkeun. Nya ayeuna mah kuring geus yakin. Ieu teh si orang bener palebe. Cek si Karyadi. Tapi ieu tarang kuring kalah nongnong kieu. Aduh jang Karyadi mah teunteuyeun pisan. Cek palebe barinya pangantarangna anu nyondol. Numpuk itu Ratu Banawati oge ilusi lilitik. Tas juragan Karyadi karunya. Ayeuna mah kuring yek temanya ka ieu manusa. Saha namina teh? Cek Ratu Banawati. Palebe eta teh Kanjeng Ratu. Ayeuna namina mah Sarmadi. Oh mohon. Ayeuna kuring nanya ka palebe. Ka mana ari Raja Siluman Munding? Tanya Ratu Banawati ka palebe. Semohon, ayeuna mantos kabur. Tapi duka ka mana juragan geulis? Tembal palebe. Ratu Banawati ngalih ka si Karyadi. Nya lamun bener kitu mah teu kada diudag deui juragan Karyadi. Ayeuna mah hayu bae urang mulang. Cek Ratu Banawati. Mangga Kanjeng Ratu. Sim kuring mah ngiringan bae. Tembal si Karyadi. Kuring ulah ditinggalkeun jang Karyadi, kuring hidup balik. Cek palebe. Si Karyadi ngalih heula ka palebe. Sok atuh guat ka dieu, muntang kana leungeun kuring. Cek si Karyadi. Palebe tuluy hudang kep kana leungeun si Karyadi. Satuluyna les bae ti luarna ngaleungit ti eta tempat. Cak urang tunda heula. Caritakeun bae kaayaan di lembur Cipulus. Tapi geus teu kudu caturkeun deui kumaha Haji Rodi palebe si Karyadi saparakanca dina baralikna ka lembur Cipulus. Ayeuna mah urang langsung caturkeun bae.
Tilu poe ti harita saprak Haji Rodi saparakanca baralik ti alam siluman munding. Harita kaya di lembur 10 meni rame kadenge sora tatabuhan gamelan segala rupa. Si horeng eta teh waktu poeana hajat kawinan Haji Rodi teh. Jalma-jalma salembur tumplek kabeh dalatang ka Imah Haji Rodi. Maklum atuh ku Haji Rodi kabehana diangkir. Pokona mah meni rame pisan katampo jalma-jalma teh meni rame balawiri. Ari Haji Rodina geus diuk dina kursi panganten. Malah mah maka didandan segala rupa. Sarila diuk kitu teh pikiran Haji Rodina mah geus kumalayang. Make ngabayangkeun sagala ke peuting papangantenan jeung Neni cenah. Ngojang anu panggeulisna di lembur eta mah. Wah, pokona mah Haji Rodi ngahayalna geus macam-macam bae. Keur kitu rombongan panganten awe katampo daratang. Haji Rodi meuni ceuleungak. Dadana karasa deg-degan. Waktu puguh rarasaan asa ngalayang. Maklum rek dikawinkeun jeung gelis teh cek pikirna. Panganten awe digiring-giring tuluy didieukeun di pinggiran Haji Rodi. Ari raraina mah masih kana ditupan ku tiung. Jadi can katempo jelas rupana mah. Teu lila Haji Rodi jeung panganten awe tuluy di dapalan. Sanggeus di dapalan, para tamu saurang-saurang sasalaman ngawilujengkeun ka Haji Rodi anu geus resmi di dapalan. Sampai ka akhirna aya saurang awe ngawilujengkeun ka Haji Rodi bari jeung munjungan. Haji Rodi kaget lantaran anu munjungan teh si horeng Neng Heni. Haji Rodi olohok, "Geuning Neng Heni, ari nu kawin jeung aing saha?" Gerentes Haji Rodi. Haji Rodi tuluy ngaliuk ka panganten awewe, dibuka tiungna lalaunan anu nutupan raraina. Padahal breh si horeng anu jadi panganten awewe teh Cinenti, indungna Neng Heni. Atuh Haji Rodi teh meuni leuleus. Nasib aing hayang kawin jeung anakna, geuning kalah kawin jeung indungna. Aduh, nasib. Cek gerentes Haji Rodi deui bari katampo lungse. Ayeuna mah kuprak bae Haji Rodi teh ngagubrak ka piuhan. Mitra budaya Sunda panjenengan sadayana mung sakieu dongeng anu judulna Dunya Hilang Naraka Sumanding. Ieu dongeng karangan Pribalus Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.